Mah hoyong makan, Mak. Naon gawe na tuh neng salah kita. Ai we unggal poe nurut we ka kolot ka indung. Puguh, Mak. Si Aa teh indit mah inditnya unggah pagi oge. Ngan nongkrong we jeung baladna. Jadi tengah hasilkeun uang. Mantakna singa waro ka kolot teh. Boga salah kita sing palah pilih. Anu meunang duit unggal poe. Nya puguh, Mak. Ari kahayangna we kudu we diturutkeun. Ari ngasih duit henteu. Oh iya, Neng, mana tuh yang makan yo? Mending di imah usang-usang acan atuh. Abi ge minta ka emak ieu teh, saena naon? Maneh. Ai laki teh lain usaha kumaha nyenangkeun ka pamajikan, boro-boro jeung pamajikan jang beuteung sorangan ye eueuh. Aduh, aing pika kieu-kieu teh nya dihina kudu jadi mitoha. Martabat lelaki mau kemana kan ini euy. Lah da kumaha deui atuh Neng, kolot mah bagian jarian anak Neng. Nya, ai kolot mah jarianana, ngan pan kudu mikir arah-arah rumah tangga mah. Sapeser saaseng ge kudu aya penghasilan. Lah hampura we tuh mah, insyaallah lah abi mah bakal kaya ke depan nama. Naon ieu teh hampura-hampura kieu naon? Iya si emak. Aya naon, Mak? Lah, hese ngajelaskeun anak ge nan. Ieu mah biasa tentang duit. Oh, masalah duit, Mak. Sudah mama dari dulu. Ku saya teh dipenta si budak teh. Mak tuh udah hayuh we. Jang si Asep. Yo, saya mah lain-lain sombong mah tah. Duit mah ayeuna rek urang kumaha tah. Geus Neng, hayu kawin deui lah jeung urang. Caraikeun ieu. Nah, haonan atuh. Oh, iya nya anu dicaritakeun teh Neng. Anu hidung besekel teh nya juga Wes, panci. kamu jangan menghina dong. Saya mah banyak uang, hidung-hidung juga. Tuh, Neng. Kumaha teh kita kasih eta bareto teh. Da didinya mah hayang ka Asep wae tengah waro ka omong kolot teh. Tah geus kieu kumaha? Aduh, Mah, hampura we atuh. Da dulu mah si Asep ini teh banyak duitnya. Hadiah ge kan naik mobil wae. Ari ayeuna kalah karipuh, pagawean ge eueuh. Tukang bakso. Mang, bakso Mang. Oh, monggo. Dibungkus apa dimangkok? Di sini aja. Sok di sini campur. Jangan pakai lada. Oh iya, siap. Pakai pecin nggak? Make atuh Mang, atuh hambar Mang jika beungeut di dinya Mang. Hambar ya, kalau nggak pakai pecin. Anjay, nggak bakso bos? Yo atuh. Pengen dong. Deui duit lagi urang mah. Ulah aya sa mangkok-mangkokeun pik. Aing mani nista pisan. Pira ogenan minta bakso sama mangkok meni olah buatan teh kerehet. Udah deui atuh. Aya sakitu-kituna sa mangkokeun. Sok atuh Mang burukeun Mang. Satengahan lah tuh. Eueuh duitna eueuh. Aya sa mangkokeun ceuk uing ge. Atuh duakeun eta nu sama mangkok. Lah duakeun uang masya beuh atuh aing. Buru atuh aing lapar yo. Ya. Sok buru. Ulah teuing atuh. Paket oge. Make anu tanya wae atuh sia geuning. Minyak banyak ya? Bos. Sok buru. Urang tuh. Pik eueuh duitna. Aya sahijian deui. Ieu mah duit ge eueuh. Setengah ewan. Di bejaan atuh lah. Ieu sabaran ya? 12. Oh 12. Kala aya telepon euy. Iya sok. Halo. Sok. Dia kembali bakso lah, kedeng. 12 nya? Ya 12 ah. Kayak duitna Atuh bos, urang bos euy. Apaan? Duh aing mah ka mana duitna nya euy? Kerehet pisan. Ku aing sok ngayarkeun sekalian lah. Sok aing nyieun lah. Ngenes aing mah dibayar mentasa gitu we teu mere. Dibayar ku aing bos. Ngomong we teh gablek duit gitu. Atuh pipang dalangan kana nya? Sok geus ku aing. Gampang duit ka mana ini? Kerehet pisan aing. Sok yeun aing Mas. Ada Mas Opik. Sabarahan. Lah itu we, urang teu kota yang ngising. Saya mah disatuin sama si A tadi. Enggak usah dulu. Itu si bos berapaan? 12. Nih, kembalian. Ini Mas Opik angsulana. Oh iya, matur suwun ya. Oh, nuhun. Bos, geus dibayar kopi kop lah, nya. Abis itu aja. Yang ngacai heula euy. Mang. Nih, mangkoknya Mang. Ya, siap. Benar ini udah dibayar? Benar, udah tadi sama Mas Opik. Benar sama si Opik. Man tadi kayak teu boga duit si Opik mah. Bener udah nang kono Opik nemu uang 100. Aduh si goblok eta duit aing ngangkat telepon juga naraga ge mah. Koplok si Opik lelegedanana. Wah, makasih ya, udah diajakin ke sini. Iya tuh, enak pemandangannya bagus ini mah pantainya. Ya tuh, lihat. Ada ombaknya. Iya tuh. Bagus ya. Aduh, aing hayang ulin ya. Ngapa bebeb lah.
Aduh, bentar. Bentar ya. Ya. Halo, sayang. Halo? Apa, A? Lagi di mana? Oh, aku lagi main di luar sama temen. Benar, temen. Cewek apa cowok? Sama cewek, atuh. Bohong. Beneran. Ini aku lagi di kafe. Oh, ya udah tuh. Aku kesana sekarang. Apa? Aduh. Neng, siapa yang telepon? Enggak, ini cuma temen. Oh, temen. Kirain teh pacar. Bukan pacar, ini mah bisnis aja. Oh, kirain teh pacar gitu. Bukan. Atuh ya. Ayo. Ayo kita ke sana. Kebenaran si Opik. Pik! Kadia, Pik! Eh, non bos? Ya, kurang meh ape duit jeung ka Mauun. Sama Uun. Meh ape duit. Duit naon? Iya, duit hayam. Dah, 400.000. Uing tadi teh isuk-isuk tadi mau hayam ti Mauun. Duit nanti lah, kewe buli cek uing teh. Heeh. Meh ape nya? Yok. Kadea tepikeun. Atunya heuh da ngaranna oge amanat. Sok lieur. Nya. Heeh, sok. Aing pucuk dicinta ulam pun tiba keur bararutuh ka cida duit teh. 200 aja ke Mauun mah. Heuh atuh. Oh, 400 ieu teh bener? Nya 400. Heeh, sok. Aduh, teu geuning. Aduh, aing kabeneran ka cida mah. Yo, urang teh KPHP-an duit ku bos Areta, cenah nyokot hayam ti emak. Tah, ieu bos Areta meh HP-keun duit, da moal bisa ka imah emak cenah da arek rusuh. Langsung ka Banjar, cenah manehna du karek naon lah begitu apa tah. Meh HP-keun ya 200. Nah, hanya ngan 200 dah hayam lagi 400-an. Teu salah merek ka maneh iya. Walau alam abi mana ngan katitipan ogenan 200. Teu terang ai karituna nama. Heuh nya tah, abi ayeuna geus ngaetakeun tah amanat. Mun abi mah katuli ka dieu mah ya. Nah, 200 asari teu percaya urang mah. Ieu teh. Tapi sampurkeun wae ka imahna mi jentre lah. Kebeneran. Kumaha, Mak? Kebenaran kumaha? Yo, tadi teh papangnya si Opik. Mikeun duit 100 majar duit hayam ti obos. Pan hayam lagi 400.000-an. Berarti kurang 300 teh hayang nyaho, Ba. Duit na ka dieu kan tambahan. Nah, 100.000. Tadi gemereun lagi 400.000 urang mah. Nah, urang mah teu apa? Tuh kasih Opik tanyakeun. Geus urang mah teh hayang apal mumpung pangi si dicangke mah. Bagoy mun tegas kitu eta nini rabig. Geus ya lah, urang mah. Moal obrol ya. Tah kieu, hese pisan mayar hutang teh si dicangke mos. Eta nini edon. Di si Opik 200, di si obos Areta 300, pan jadi 500. Alhamdulillah kabeli skincare mak lah.